Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan nu katuna. Carios kalayan judul Rusia Pelet Marongge. Yasana Aan Merdeka Permana. Mitra upami telepat hanca nu katuna teh tujuanana tayalian iwati neangan di mana Tuan Mark Ronges nyumputna kuayana bewara hadiah anu disebarkeun yen teu eueuheun geus ngaganggu kana pikiran sawatara jalma kaasup anu ayeuna biluk kana perjuangan. Dugi kadinya nya mitra hanca teh terasna kumaha mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Nyangakeun Rusia Pelet Marongge. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu hadiah teh kacida gedena. Ari sedengkeun para pajoang kacida miskina. Sasaat jalma kekerehet pisan hirupna. Ayeuna ngadenge beja yen anu nyangkalak Tuan Mark Ronges bakal narima hadiah Hulden anu kacida lobana. Bet saha anu teu kabita atuh. Malah cek lalaki tengah tubuh baladna Ki Mandapi manyarita butuh duit namangan mun urang nyebakeun Tuan Marongge ka kumpeni meureun urang dijadi jalma hianatnya. Kitu cek gerentesna. Harita teh di leuweung gerdegan. Nyaeta salah sahiji tempat nyumputna Ki Mandapi saparakanca. Lainnya euy padahal Tuan Marongge teh aya di lingkungan urang. Jadi mun niat mah urang teu hese nyelongkeun manehna ka markas. Nya ka markas kumpeni meureun urang pasti beunghar euy. Tebak ribu ku harta. Cik nu sejena bari ngembang kadu. Olohok sote eta we ngadenge jumlah anu dijanjikeun ku kumpeni anu cek hitungan maranehna mah kacida lobana. Eta obrolan teh kabandungan pisan ku Jajaka Senawa. Manehna mah sakecap oge teu milu ngomong ngan bae dina batina kahartieun pisan. Nya cenah mun ku manehna dilaporkeun yen Tuan Mark Ronges aya di dinya meureun manehna oge bakal kajait hirupna. Cek pikir Jajaka Senawa Bapak aing boa geus boa acan eleu duit atuh angot make kudu ngaragapna lamun heug ku aing dibere duit Hulden sakanyut kunang tada teuing bungaheunana. Cek pikir Jajaka Senawa lamun aing boga duit loba meureun nyinanah Darmi moal susah diajak kawin. Awewe mah asal neuleuh duit pasti bakal giak dibawa kana liang cocopet oge. Cek pikir Jajaka Senawa deui. Tur ari geus kitu mah manehna jadi loba huleng jentul. Sabab mikiranan anu lain-lain anu teu paruguh. Da eta we lamun sakalina keur dilatih militer ku Tuan Mark Ronges kabireungeuh loba cileureun tepikeun ka kudu disentak atawa digeleneng ku Tuan Mark Ronges. Jika dasai latihan margi mun teu sae perjuangan nyi ngabela bangsa bakal gagal. Cek Tuan Mark Ronges make basa lemes tapi lentongna heuras. Basa pikeun kasakitu kalina Jajaka Senawa nyieun kasalahan dina latihan ku Tuan Mark Ronges dicepret bujurna ngagunakeun gagang hoe.
kurang ajar ieu bule abong kumpeni penjajah. Masing cek mahna keur ngalatih aing ya anger we polahna mah jiga penjajah ye. Cek hate Jajaka Senawa bet salah tarima. Kusabab geus boga rasa ngewa ti tadina. Atuh polah-polah Tuan Markronges teh keur diri nama tetep we pika sebeleun. Cek hate Jajaka Senawa Tuan Markronges teh tetep jumawa jeung hayang nemongkeun kasombongan salaku kumpeni. Cek hatena ngageremet awas ya rasakeun pamalesna ti aing. Mitra dina hiji waktu mah nyaeta selang-selang reureuh tina latihan Jajaka Senawa hatena geus nyel-nyelan deui. Nu jadi marga lantaran manehna nyaksian Tuan Markronges keur uplek ngobrol jeung Nyi Nanah Darmi. Henteu bari sempal guyon da sabenerna mah jiga anu keur ngobrol daria malah jajauheun tina hotel bobogohan. Ngan tetep we hate Jajaka Senawa mah ngentab-ngentab. Aing mah teu percaya si Maronge gabung ka urang lemur niatna lain bersih hayang mantuan perjuangan lah lain. Aing mah yakin manehna kikituan teh tujuanna mangan sakadar hayang ngadeukeutan Nyi Nanah Darmi. Teu pira hayang kewuk. Cek hate Jajaka Senawa geus nyel-nyelan deui bae. Tapi da teu salah-salah teuing deui rasa timuru anu ngagugudag dina dada Jajaka Senawa teh. Sabab Tuan Markronges teh memang keur ngajak ngobrol perkara hubungan maranehna duaan. Ek teh beuki cinta bae ka Nyai. Hiji waktu ek kudu ngalamar Nyai. Cek Tuan Markronges nyarita daria ngan bae ari Nyi Nanah Darmi mah teu nembalan sacara langsung. Teu nyebutkeun mangga, teu nyebutkeun mung. Rupina anu kedah diemutan ayeuna mah kumaha carana urang kalihan asih bebas tina pangrobeda kumpeni. Perjuangan rakyat kalihan asih. Keek pasti dibantu sabab ek teresep karena kawijakan company. Tema Tuan Markronges. Atuh Nyi Nanah Darmi ngarasa bunga ngadenge eta kasanggupan teh ngan paparaning kitu. Manehna mah tetep we teu acan mere tanda daek atawa teu daekna ditanyaan ku Tuan Markronges. Engke bae dodongeng perkara jodoh mah lamun perjuangan urang kalihan asih geus beres. Cek Nyi Nanah Darmi akhirna. Ari Jajaka Senawa anu hatena tetep ngabebela kaduruk kusina timuru berang peuting teu oleh mikir kumaha carana nyingkirkeun Tuan Markronges ti hareupeun Nyi Nanah Darmi. Malah cek pikir Jajaka Senawa aing kudu rarencepan ninggalkeun ieu panyumputan pikeun ngalaporkeun di mana ayana si bule Maronge. Ngan bae apanan kaluar ti panyumputan teh teu babari kitu bae. Tua kampung Kimandapi kacida kekepna dina mere idin kawargana pikeun kaluar asup ti pangungsian. Ulah sagawayah sabab ieu teh tempat suni anu kacida di Rusia keunana. Sasaha oge teu meunang nyaho ka ieu tempat sabab sakalina urang luar apaleun tangtu jadi hiji bahaya keur urang sarerea. Ceuk Kimandapi anu mingpin rombongan pakaburan. Panyumputan teh memang kacida mencilna. Ayana oge di tengah leuweung. Leuweung jati anu jemet jeung poek. Ngarungsi ukur ngadegeun naon kitu kasebutna teh ngadegeun sasaungan
anu ditutupan udang daunan, pikeun kamun diawaskeun di kajauhan teka panggih baca cara saung. Saliwat mah jiga ting runggunukna tutubuhan jembet we. Nu matak pantes walas-walas centeng jeung tukang pukul nu daratang ti kadipaten malah ti Jatiwangi saurang ge teu bisa manggihan panyumputan. Malah lain sakali dua kali nu ngarannya sisi leuweung jati anu sakitu jemetna sameme asup ka jero leuweung teh geus cilaka dipacok orai sinu. Orai teh nya setengah dipelak. Jika nu ngarti dititah ngajaga tapel wates pangungsian. Tapi sabenerna tangtu teu kabeh nu aya di pangungsian teu meunang kaluar. Sabab aya patugas-patugas khusus anu diutus ngurus rupa-rupa kapentingan anu aya di pangungsian. Contohna wae aya rahayat anu tugasna nyiar kadaharan kadayeuh. Saminggu sakali mah bakal aya sabubuhan pangisi eta leuweung yang kadayeuh yangna teu abding-abdingan tapi dibagi-bagi duaan-duaan. Kaluarna ti leuweung teh niru-niru tukang suluh yang jualin kadayeuh kadipaten. Aing kudu init ka kadipaten niru-niru patugas anu diutus balanya kadaharan. Ceuk Jajaka Senawa. Tur sanggeus mikirna kitu Jajaka Senawa henteu waleh ngintip-ngintip saha-saha bae anu sakirana diutus kadayeuh dina minggu ieu. Kabeneran hiji waktu mah manehna nyaho saha di antarana anu diutus kadayeuh teh. Mang Kasmi, ari kidulah di mana ngadaguanana nya? Ceuk Jajaka Senawa ka Mang Kasmi. Anu harita geus tatan-tatan mangulu-sulu yang keuneun ka kadipaten. Ditanya kitu Mang Kasmi kerung. Di mana ujang apalian kami anu ka kota jeung kidulah? Ceuk Mang Kasmi neuteub seukeut ka Jajaka Senawa. Anu ditanya jiga nu geus boga pijawabeunana. Hah, nah teu kabejaan ketua kampung. Aparan tugas anu minggu ieu mah dipindahkeun ti Mangka Kuring. Tah ayeuna kuring kudu nepungan kidulah pikeun marengan iang ka kadipaten. Ceuk Jajaka Senawa mimiti nyieun reka perdaya. Ih, sing demi omong mah teu kabejaan kitu jang. Lah, napa heueun gitu kampung teh? Heueun jiga namanya. Ceuk Jajaka Senawa jiga anu bingung. Da padahal ka kuring mah eta teh omat-omatan kudu nyuluran mang balanya ka kadipaten. Sabab cenah mang mah keur aya kararepet pamajikan gering. Cek tua kampung duit balanjaan barang keperluan mah geus dicekel ku kidulah. Kuring mah kari milu we cenah kadayeuh. Leuh, kumaha teh nya ari tua kampung teu katalatahan mah. Ku tua kampung teu katalatahan mah kumaha atuh? Ceuk Jajaka bangun anu bingung juga nate. Tuh Jajaka Senawa. Kieu teh jang. Arinya ki mana begitu nyarita nama. Bae tugas mang disuluban ujang rumahnya mang teh melang ka ibina yeuh. Teu gering muliang. Da kamari geula deui kukurubutan di leuweung ngalapangpung. Omong Mang Kasmi bari cul tanggungan tur harita keneh diserenkeun ka Jajaka Senawa. Jajaka Senawa hasil nyieun reka perdaya. Manehna kaserenan tanggungan suluh jeung ku Mang Kasmi dititah gagancangan gabung jeung kidulah da bisi lila teuing nungguan. Kadeu jang, sia mah budak ngora keur meujeunna bala kesenteng. Urang kumpeni sok rada rewel tetelepe ka budak ngora mah. Heuleuh, ieu nya.
omong mangkasmi omat-omatan sangkan Jajaka Senawa hati-hati dina murudaya kadipaten. Ku Jajaka Senawa diunggulkan tur manehna janji bakal hati-hati dina ngajalankeun tugas nguruskeun balanjaan keur kaperluan di pangungsian. Nah hanya tua kampung Becologo atuh nita budak ngora yang kadayu kumpeni teh budak ngora masuk curigaan. Omong Mangkasmi sanggeus mapisah jeung Jajaka Senawa. Baribu Mangkasmi gura-giru balik ka saungna sabab hayang geurang ngurus pamajikanana anu keur ka Tarajang Muryang. Jajaka Senawa nepungan kidulah anu geus keseleun nungguan. Ngan bae kidulah kerung basa nu datang manggul suluh teh kalah ka budak ngora. Kamana ari si Kasmi jeung teu bobogoh make disuluran ku Ujang. Sade aran Ujang. Kidulah satalepek pisan nanya nangan bae ku Jajaka Senawa KBG dijawab sajalan terakna. Aran kuring mah Senawa anak-anak Ki Awon puguh kutua kampung dititah nyuluran Mangkasmi sabab pamajikanana Muryang anu ngurus temal Jajaka Senawa. Nya bener pamajikan si Kasmi teh keur ka Tarajang Muryang. Syukur deh atuh disuluran ngan hanya tua kampung teh bet ngutus budak ngora. Rada bahaya Ujang. Budak ngora anu anyar pinanghi asup ka kadipaten malah bakal katanyaan ku urang kumpeni. Ceuk kidulah. Keur bae. Da kuring geus dibekalan kudu kumaha engke nyieun alasan nya mun mah ditalek ku patugas jaga temal Jajaka Senawa. Tur ari geus kitu mah duaan patutur-tutur bari ngabengkot nanggung suluh. Urang teh cenah kudu langsung ngajuk-juk ka markas kumpeni kadipaten. Cik Jajaka Senawa selang-selang tina ngobrol bari nanggung. Ngadenge kitu kidulah ruwaseun tepikeun ka ngaranna geula nanggungna. Maruk kudu init ka markas kumpeni. Nah urang bet nyamperkeun kana ngaung Ujang. Saha eta anu marentahkeun kitu teh? Ceuk kidulah molohok keneh bakat ku leuwas. Har, na teu kabejaan ku tua kampung ari sugan teh mang geus apal kidulah. Cek Jajaka Senawa malik nanya. Geus kitu Jajaka Senawa nerangkeun naon perluna maranehna make kudu langsung ngadatangan markas kumpeni kadipaten. Kuring mah langsung ngadenge ti tua kampung Ki Mandapi urang teh di markas kumpeni dititah nyokot sababaraha hiji bedil. Nya bedil keur nambahan kekuatan pasukan urang. Ceuk Jajaka Senawa. Tapi ari kidulah malah masih keneh karung halisna. Teu Ujang maknya ku kumpeni rek dibere bedil. Pan geus eces urang teh keur ngayonan kumpeni. Manya bet dibagi bedil ku musuh. Asa teu kaharti Ari emang bet jiga anu teu ngarti bae. Ari keur kapentingan anu sakirana mata kuntungkeun mah lawan bae oge bisa kajadian mang. Jalma teh bisa hianat. Komo urang kumpeni mah babari pisan nyieun pola hianat mang. Tapi dari Tuan Maronge maknya ge hianat ka kumpeni da keur kapentingan perjuangan urang kalihan Asih. Ceuk kidulah jiga geus ngajudi yen Jajaka Senawa akhirna bakal nyontokeun pola hianatna Tuan Markronges. Nya kabeneran we hianatna manehna mah nguntungkeun urang. Sok sanajan dedeuketan jeung urang teh maneh we aya nu dianjing cai eta teh mang. Nya eta keur maranan Nyi Nanah Darmi, tapi keun lah da eta mah urusan pribadi ieu. Teu mata ngarugikeun kana perjuangan urang ieu mang.
kuring mau kurdek nyebutkeun yen urang kumpeni mah babari pisan ngahianat ka bangsana. Pan anu ngalantarankeun urang engke bisa nyokot bedil ka markas teh ku alatan di dituna geus aya nu hianat model Tuan Maronge. Kitu. Nya syukur we ari loba urang kumpeni anu hianat. Tapi keur kapentingan perjuangan urang mah syukur. Ayo tah, jangan bisi tinggalin ku batur-batur urang. Ke bejana pan bapa maneh ge milu kana ieu rombongan. Ceuk kidulah. Barang ngadenge yen Ki Awon nu jadi bapana ge milu atuh Jajaka Senawa rada ngajenghok. Taha cenah manehna tepikeun ka teu nyaho yen bapana keur tugas dina ieu rombongan. Geuning mangge apal yen bapa kuring milu. Nya syukur atuh ari kitu mah. Jajaka Senawa nyumputkeun semu ku pura-pura geus nyaho. Jajaka Senawa ngabengkot nanggung suluh, nuturkeun kidulah anu ngabengkot ti heula. Meunang sababaraha lilana, anyog ka wewengkon Galonggong. Didinya tepung jeung rombongan diantarana nya Ki Awon. Ki Awon rada heraneun, naha cenah anakna bet bisa milu kana ieu rombongan. Padahal anu biasa tugas nguruskeun kaperluan kadayeuh mah nu karolot. Budak ngora masuk dicuriga salah ku anggota pasukan Karaman deuleu. Ceuk Ki Awon kana jadi anakna pinuh ku kahariwang. Ngan bae geuwat dijawab ku Jajaka Senawa. Yen cenah teu jadi soal. Sabab ieu geus diatur ku tua kampung Mandapi. Malah kumanehna disebutkeun yen tujuan anu sabenerna mah lain sakadar balanja kaperluan sapopoe, tapi nu leuwih penting mah nyaeta ngadatangan markas kumpeni. Wah, Ruk, urang rek ngadatangan markas kumpeni. Udek aya kaperluan naon? Make sasarah kojor ka eta tempat. Ceuk Ki Awon leuwas. Atuh daradar Jajaka Senawa nerangkeun kalawan panjang lebar yen cenah ngadatangan markas kumpeni teh maksudna merek nyokot pesanan sababaraha bedil keur kaperluan perjuangan. Tua kampung Mandapi teh sacarita yen Tuan Maronge geus nempatkeun baladna cenah Pak sasama anggota kumpeni pikeun nyerenkeun bedil. Jadi urang mah kali ditu teh kari nyekot we da geus aya babadamian sama mehna antara kumpeni nu aya di markas jeung Tuan Maronge. Ceuk Jajaka Senawa. Ngan bae ngadenge eta beja teh mitra Ki Awon mah bati ngahulang. Malah cek pikirna Ki Awon na irah Tuan Maronge nyieun babademian jeung kumpeni. Pat manehna basa lila ieu teh cicing di leuweung teu init-initan ka mana-mana. Cek Ki Awon mikir bari kerung keneh. Kitu tah Pak. Nah Bapak mah jiga lucang caya. Atuh tangtuna oge ku urang mah moal da eta mah urusan jalma-jalma pinter anu leubeut ku reka perdaya. Tangtu bae tua kampung jeung Tuan Maronge mah geus baradami. Saha anu kudu diutus ka dayeuh pikeun napungan kumpeni nu ngabalad ka urang geuning buktina teu nyaho-nyaho ayeuna bet urang nu diutus teh. Ceuk Jajaka Senawa. Nu ngadenge ting haruleng ngabantah henteu tapi nyebut percaya oge henteu. Keun bae eta mah kumaha kuring we lah. Keun kuring anu ngomong nangan ayeuna mah urang kudu init heula balanja ka pasar Kadipaten. Ulah nyirikeun teuing datang ka dieu ukur rek nyakot bedil kitu. Jajaka Senawa deui. Mitra kaum dangu masing teu iring-iringan ge eta rombongan teh memang muru ka Kadipaten. Kasebutna dayeuh tapi can pati rame. Kadipaten zaman harita can kaliliwatan ku jalan badag. Disebut jalan raya pos atau jalan raya
dan leste can aya da jalan anu ieu mah kakara digarapna teh tahun 1808. Ari jalan anu aya teh kakara jalan urut Pajajaran anu nepungkeun Karatuan Talaga jeung wewengkon Sagara Herang Subang. Kadipaten harita masih ngarupakeun Padaleman. Ari nu geus rame mah di tebeh kalereun nyaeta di sisieun Darmaga Palabuhan Walungan Cimanuk. Nya kalereun kota Kadipaten Giwari markas kumpeni ge ayana teh di sisi Darmaga. Rombongan teh ngajual suluh di sisi Darmaga, ngajualna ku cara tutukeran atawa barter teh. Suluh ditukerkeun ku rupa-rupa keperluan barang sapopoe, aya beas, aya lauk asin, aya uyah jeung petis. Geus beres tutukeran bring ari ini. Ayeuna hayu urang ka markas keun kuring anu sacaritana, ceuk Jajaka Senawa. Atuh rombongan deh tetep we rada rumegag. Da asup ka markas kumpeni sasat nyamperkeun sayang maung. Ngan ku sabab Jajaka Senawa jiga anu yakin yen bener geus nampa parentah sarupa kitu, atuh sarerea nuturkeun Jajaka Senawa asup ka pakarangan markas. Basa anyog ka pakarangan, harita keneh langsung dipegat-pegat ku patugas jaga. Kabeneran anu jaga mah anggota kumpeni ti kalangan bangsa pribumi. Rek nalaon ieu tukang dagang ngaresep ka dieu. Ceuk patugas jaga da nyangkana aya aleutan tukang dagang. Ngan bae ari Jajaka Senawa mah langsung bae nyebutkeun hayang tepung jeung komandan markas. Kami hayang nepungan Tuan Dik Van Krup, cek Jajaka Senawa. Ngejaga kerung sakadapan mah. Laon make hayang tepung jeung Tuan Dik sagala. Ngomong patugas masih kene heraneun. Pokona mah aya bejakeun anu kaceda di pibutuhna ku komandan kumpeni di dieu. Cek Jajaka Senawa. Ngejaga silih teuteup jeung sasamana. Sabalikna urang desa Kalihan Asih teuteup jeung sasamana deui. Kituna teh bari meus-meus ngareret ka Jajaka Senawa. Reretna teh ngandung kacuriga jeung kahariwang. Kan bae eta kahariwang juga geus telat sabab ku patugas jaga Jajaka Senawa geus diajakan asup ka jero markas. Sabalikna ari nu sejenna mah masih keneh ngajareng jen bari rumegag. Hayu sararea asup da geus meunang ieu. Yuk. Cek Jajaka Senawa ngajakan anu sejen sangkan ulah rumegag. Sok atuh, gawat ka jero. Arinya baroga perlu mah sok ka jero. Ceuk nu jaga ngagorowok. Atuh akhirna mah sararea arasup ka jero. Maranehna nuturkeun di tukang sanggeus anjog ka hareupeun pantorohangan komandan kumpeni sarerea ting raraneg deui. Patugas jaga mah geus ketrok kana panto. Rada lila antarana kakara panto dibuka. Oh Tuan Letnan Dik aya. Ceuk patugas jaga tumanya. Sanggeus disebutkeun aya patugas jaga nyebutkeun yen aya rakyat nu hayang nepungan Tuan Dik Van Krup alatan aya keperluan penting. Penting keur saha? Ceuk patugas anu mukakeun panto. Atuh patugas jaga anu bieu nganteur pok deui tumahnya ka Jajaka Senawa. Atuh keur abdi penting, keur kumpeni oge sami penting. Tema Jajaka Senawa. Nya urusan naon penting teh? Teu tiasa didugikeun ka samarangan jalmi, pada langsung didugikeun ka komandan. Itu manawi juragan. Tema Jajaka Senawa. Basa Jajaka Senawa nyarita kitu urang Kalihan Asih mah geus mimiti curiga. Malah Ki Awon mah nu jadi bapana
geus langsung tumanya. Yalah Sujang, hari sia asup ka dieu teh rek aya urusan naon ieu teh. Cenah semomorotot kana jadi anakna, tapi anu ditanya mah teriuk-riuk gempeur. Ah teu kudu gempeur, teu kudu salembang Pak. Uing kikieuan teh jang kauntungan sararea. Ceuk Jajaka Senawa ngasongkeun jawaban, tapi anu can dipingarti kudu sejen. Sabot kitu patugas geus marentahkeun Jajaka Senawa pikeun asup ka jero rohangan. Sabab cenah komandan kumpeni ngidinan manehna asup. Adi geus kitu masup Jajaka Senawa ka jero, di jero kasampak Letnan Dik Van Krup keur diuk nyarane dina kursi bari mersihan kuku pelebah cingir anu dirawat panjang. What is on the hand? Cik Tuan Dik Van Krup tumanya rada teu kaharti bari teu hayang neuteub beungeut Jajaka Senawa. Nu ditanya masih kene ngajengjen sabab teu ngarti naon maksudna. Ngan anggota kumpeni bangsa pribumi teh langsung narjamahkeun. Jang, bieu Tuan Dik tumaros. Maneh ka dieu teh aya naon? Ceuk kumpeni ti kalangan bangsa pribumi teh. Subon aya laporkeun nun. Tema Jajaka Senawa. Anggota ti bangsa pribumi langsung ditetikeun deui yen ku Jajaka Senawa teh rek aya anu dilaporkeun. Terus atuh Tuan Dik Van Krup teh nyarita deui ku basa walana bari anger mung neuteub ka anu diajak sacarita sabab manehna mah masih keneh marsihan kuku. Jisim abdi mah urang desa kalian asih nun. Emang Jajaka Senawa sanggeus pananya Tuan Dik Van Krup ditarjamahkeun. Sanggeus ngadenge yen Jajaka Senawa teh ngakuna urang kalihan asih, Tuan Dik Van Krup kakara ngareret jeung ngeureunkeun heula ngome kukuna. Sanggeus kitu Tuan Dik Van Krup mitah ka anak buahna ti kalangan bangsa pribumi sangkananya Jajaka Senawa leuwih merele deui. Bener maneh urang kalian asih, kaparan eta desa teh geus ditaringgalkeun ku pangsina. Kajaba Ki Adi kepala desa anu masih kene aya mah. Ceuk anggota kumpeni ti kalangan bangsa pribumi teh. Terus pisan lemur mah parantos dikantunkeun margi sararea nyarumput di tempat mencil. Emang Jajaka Senawa deui. Di mana nyarumputna? Mananya ti kumpeni beuki nyosok jero ngan ari geus kieu mah Jajaka Senawa teu waka ngajawab. Aya anu langkung penting di uninga dibandingkeun sareng panyemputan urang kalihan asih. Naon eta? Isim abdi terang di mana nyemputna Tuan Maronge. Ceuk Jajaka Senawa. Nya di mana? Is, atuh hadiahna heula. Mana? Kapan jangjina anu ngalaporkeun di mana panyemputan Tuan Maronge bakal dipersen duit hulden? Ceuk Jajaka Senawa. Anggota kumpeni anu bieu nalek cacarita heula ka atasanana. Nyatana Tuan Dik Van Krup ngan bae Tuan Dik Van Krup kalah nyebutkeun yen Jajaka Senawa kudu dipaksa sinangaku di mana Tuan Markronges nyumputna. Sebutkeun. Tuan Komandan hoyong uninga. Di mana Tuan Maronge nyumputna? Ceuk anggota kumpeni urang pribumi. Tapi Jajaka Senawa keukeuh moal waka bebeja lamun acan cereng upah. Anggota kumpeni cacarita deui ka atasanana. Tapi Tuan Dik Van Krup kalah marentahkeun sangkan Jajaka Senawa disiksa. Atuh kusabab nampa parentah sarupa kitu ngan gambleng-gambleng awak Jajaka Senawa teh dirangket ku beubeur. Gue anu digampleng teh gogoakan tapi keun kadengeun ku anu di luar. Beuh, dikumahakeun anak aing, dikumahakeun anak aing. Ceuk Ki Awon hariwangeun. Kituna teh bari rek narobos ka jero. Ngan bae ku sabubuhan anggota kumpeni direjengan. Malah urang kalihan asih nu sejena geus langsung dicangkalak.
urang kalihan asih harita keneh dibarogod ku tambang wedel dibawa ke hareupeun tuan dik fan grup Ki Awon nyangka yen anak kaparaga rek maling bedil pon kitu deui anu sajana nyangka alus sarupa kitu angot mireungeuh Jajaka Senawa disiksa bebeakan sarupa kitu mah lamun anu sajen sarua jeung umat nu ieu tangtu nasibna oge bakal disaruakeun kakara aranjeun salamet lamun daek bebeja sajalan terahna ceuk anggota kumpeni bangsa pribumi Bebeja soal naon nun sia kudu balaga sing jujur di mana si Mark Ronghes nyumputna ceuk anggota kumpeni ngan bae samemeh Ki Awon cacarita geus ditempas ku Jajaka Senawa Pak montong bebeja samemeh diupah gulden Pak tong bejakeun ceuk Jajaka Senawa munguh mata keruas keur Ki Awon naon sia Senawa teu gadenge ku aing ceuk Ki Awon hayang eces atuh daradat Jajaka Senawa nerangkeun yen manehna tadina rek ngabejakeun di mana panyumputan Tuan Mark Ronghes ngan bae kumpeni licik hayang nampa beja heula ari duit mung dibikeun ti heula urang risi hanas ku uing dibejakeun di mana tempat nyumputan Tuan Maronge ari teh kumpeni teu mere upah ceuk Jajaka Senawa ngadenge kekecapan anakna sarupa kitu Ki Awon munguh molotot amek Jang naonan ari sia nah sia datang ka dieu teh maksudna mah eudek ngabocorkeun lu sia teh ceuk Ki Awon molotot jeung ngeleper awakna lain uing mah ukur rek ngabejakeun di mana panyumputan Tuan Maronge orang teh butuh duit gede meureun bakal kajait hirup urang salawasna tema Jajaka Senawa munguh ngagebegeur urang kalihan asih anu sejena dasar budak bodoh ngabejakeun panyumputan Tuan Maronge sarua aja ngabejakeun panyumputan urang kalihan asih deuleu ceuk Ki Awon diomongan kitu Jajaka Senawa ngahulang jeung da kumpeni mah teu kitu jangjina euy baca sia dina bebara sing saha anu bisa maehan atawa nyangkalak si Maronge bakal dipersen upah kitu deuleu lain saukur ngabejakeun ceuk anggota kumpeni pamustunganana sakumna urang desa kalihan asih anu sosoroh kojor arasup kakanang maung teh disariksa bebeakan kabeh diancam-ancam bakal nampak hukuman leuwih berat lamun teu daek ngabejakeun di mana panyumputan urang kalian asih wa ieu Tuan Dik Van Krup teh keur sagala hoream maehan jalma tapi lamun andika kabeh kekemung bebeja nya hoream oge pasti siap kabeh bakal diparehan deuleu kabeh ceuk anggota kumpeni urang pribumi bari jebrod mecutan sakumna sakitan poe eta sakumna urang kalihan asih anu sakuduna balik mawa balanjaan diberok di markas kumpeni Kadipaten maranehna diberok di jero kamar tahanan anunya rarupeuk nya barau ya balantena ngayemeng ku cai deui eueuh dipan eueuh samak-samak acan mun hayang teu tiris nya wayahna kudu nangtung tapi nangtung sapeuting saha nu kuat jabatunuh deui Senawa nah setan naon anu ngaranjing kana jiwa sia teh tapi katega sia nyieun pola eueuh setan naon anu ngaranjing dina awak sia teh ceuk Ki Awon amek kapegung sabab teu ngarasa walakaya sanggeus nadah panyiksa anu sajena jiga asa diingetan pikeun nemongkeun kakeuheul kana pola Jajaka Senawa ngan bae ku sabab maranehna oge anyaran disiksa atuh
kamakna ukur ditemongkeun ku gegerungan wae. Hampura uing kikian teh maksudna mah yang kahadean Pak. Cek Jajaka sanawa anu sakujur awakna geus loba tatu alatan dicameti. Ngadenge ucapan Jajaka sanawa kitu kalah nama kahamek kasararea. Makanya kumaha nih nyebut-nyebut ke kahadean. Nah kahadean naon sia anu ku sia dipilambah teh kahadean naon deh. Ceki awon bapakna atuh darada Jajaka sanawa teh ngabejakeun naon anu jadi marga lantaran manehna nyieun pola hianat. Hirup urang sirala ieu teh ngan miskin jeung miskin Pak. Lieu keuragap taya ari jadi jalma miskin teh ukur dadah panghina. Uing bae ditampik sapa jologan hayang ngawin cawene teh eta taya lian alatan ku kamiskinan. Ayeuna urang boga lolongkrang jang boga duit gede nu matak sawaktu kumpeni ngabibitaan duit anu sakitu gedena teu bae boga maksud eudeuk ngabejakeun di mana Tuan Maronge nyumputna. Cek Jajaka sanawa nu ngadengekeun amek kabegung nemongkeun ka amekna teh ukur ku jalan gegerungan. Ari ke awon ukur ngabig-brig balas nahan ka amek jeung ka hanjelu kunaon cenah anu jadi anakna boga pola hina sarupa kitu. Cager Waduh mitra hanya kabujeng neng nong cekap dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing diteraskeun deui mitra. Nuhun kana paratosanana hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.